King urang tapi nya tong ngobrol deui ka batur sih da ieu mah nya. Kumanya disebutkan privasinya ieu mah tentang batur sih. Cuma Aya tetangga urang kamari teh ka imah ke ketrok isu keneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh Fernando ka mana? Can ka mana? Aya naon? tulung di nama tulung. Sedih pisan teu bageun beas di imahna. Nya kurang teh butuh sabaraha sih nya rek nginjeun tapi omat ulah beja-beja ka batur deui sih. Urang nya ka ente we lah. Da geus apalah karakter ente making. Anjing karunya pisan teu bageun beas nih suka aneh jam 7-an. Ka urang teh ketrok. Assalamualaikum. Emang keur musim harese euy. Heeh jigana urang ge teu bisa teu ngabibisani sih. Ari masalah nu karari itu mah pona patula patali jeung beuteung mah hese. Heeh si JMM kudu bijak urang ieu nanya. Ente meureun alus bisa tutulung bisa kalang ka batur. Eta ge urang ge di imah memang teu loba beasnya geus we ku urang dibere lah ari sakilo-kiloeun mah da karunya urang ge. Kidah kieu urang sebenarnya ge urang ge kabutuh mah loba. Heeh meureun urang mah nya sakieu masih mendingan aya nu leuwih meureun nya ti urang asli urang mah teh teu tega nya ku urang teh dibere we sakilo mah teh jeung duitna 10.000 teh jeung budak jeung jajan hampura urang itu bisa mere leuwih sakurang urang teh urang ge kieu per sebenarnya ge urang teh loba kabutuh ieu teh nya dek minta tulung ti kamari ka ente teh orang karagoh ngomong teh tulungan urang teu ente gitu per si anjing molor bawa edan